terugi jajan es di dia mah cecewan bari dibalikan deui dan cina gampang Kang isu kari ngaladi ditunya di Nusa Menanda. Alhamdulillah dina kesempatan siang ieu urang tiasa ngumpul ngariung Pak Abrok Tiongkok patapang wajah nyata dina raga Walimatul Khitan di mana dina dinten ieu teh nyata mangrupikan dinten anu karentang endah turbagyana khususna ka muka Septerdi kawih Ibu Novi atau Nabi Novita di mana anjeunna parantos ngalaksanakeun sunah Rasul nyata nyepitan murang kalina anu namina Cep Fadlan. Begituna orang doakan kurang seraya ya mudah-mudahan ngan Cep Fadlan sing janten murang kali anu soleh murang kali anu sabit nyata murang kali anu tiasa ngangkat harkat martabat kanu janten hiburan mana amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyata Novita selain ngadongkapkeun artis-artis lokal oke alhamdulillah Superma peratus dongkap oke bintang tamu anu sanesna tah gitunya termasuk Maijem Junior yang serba talenta sambil ngatosan dados kurang selang hiji heula kula nyata laguna nah laguna nih hah ternyata kasih lagu 7 deka semoga lagu India orang India adalahnya sambil ngatosan iya para super talenta dangdos sok ibu kadia bu karo sok kene kadia bu sok bisa yang nonton ini kadia anu geus kolot Superma hadir kadia semangat saka dia latih meeting jadinya lalajona oke mah kasoting jadinya mah tujuh dekat tohye jana sanam biar rohotahe diwana sanam abyaha sikaha jaye ham turiba hame mar jaye ham tujhe dekha jana sanam ibu kali ibu pasang kan ibu sekali atau di jalan ini ketabrak dirinya mah mau menang cai bu tidak bahaya menang cai plus balas panan kan dia ibu urang mah dak moal minum mempeng aya panas urang mah rek kowe mare rek kowe manen sorangan urang mah dak moal minum tibang arek moro manuk urang mah teu haroreang rek kowe manen sorangan buah duku barang hutan paling enak padurian aku ini baru sadar bahwa aku minta pegang buah duku barang hutan paling enak padurian memang aku mirip badan pacarku ada 9 buah duku rambutan paling enak padurian pacarku ada 9 gongot manis tiga setan kena-kenahnya lagu sama kakak os nos musiknya segitu aneh jika ada saya di Indomaretnya nak aduh guys lagu ngenah jadi lain sama bong kena waktu nasa etik karena saya ada saha Aisyah saha oh ya takkan balik nanya uing mah geus puguh deui dia mah geus warauheun da geus sabaraha kali tampil aing mau lihat ieu selainnya tidak
lawan saya teh.